Sampurasun wargi sedayana patepang deui dina acara warung kopi Neng Ici. Wargi sedayana dina kasempatan ieu urang sami-sami dangukeun masalah kahirupan urang sakelilingna anu biasa sadidinten anu disanggakeun ku Neng Ici sareng rerencangan nana dina acara warung kopi Neng Ici. Tah dina denget ayeuna urang sami-sami Bandungan carios anu bade dihadirkeun. Tah kangge wargi sedayana sateacana urang ngabandungan ieu cariosna hayu urang sami-sami ngarojong YouTube-na Deddy Cosmo Channel ku jalan subscribe anu teu acan subscribe sareng tong hilap dipencet belna supados urang tiasa ninggal video-video antanapi carios-carios anu anyar anu nembe di-upload. Sumangga wargi ayeuna mah urang sami-sami Bandungan cariosna warung kopi Neng Ici. Sumangga wilujeng ngadangukeun. Aduh, aing lagi mah kudu beberes deui acak-acakan. Atuh dasarnya tadi nangis alus ieu teh. Ditata, dirapi-rapi, diberes, dibersihan. Ayeuna geus rancur deui. Alah. Warung kopi teh tadi naik maju, mundur deui, maju, mundur, maju ke mundur. Aduh, ieu teh kumaha atunya ieu teh? Jam sakieu dieu nu meuli dieu teh. Biasa sok loba anu kadari teh datang eta teh tah si Kang Odet, Kang Maman, eta teh Kang Ayub, Mang Agus, eta teh si Aki oge sok kadari tapi ayeuna can kadari teh kamarana ieu teh. Mending geus beurang kieu meni eueuh bisa nu meuli atuh. Ieu mah kumaha atuh dagang teh kieu teuing atuhnya atuh. Aduh pangeran ieu teh punten ieu teh kasihan rezeki kasim kuring teh anu calat jalmi alit ieu teh jalmi alit. Kunaon cing ngomong sorangan ieu teh. Cing panggieunkeun kopi Kang Odet. Cing panggieunkeun kopi nah ieu teh meuni pabalatak ieu itu warung teh. Nya itu kamari aya tawuran jadi itu akibat tawuran. Sok atuh ke caritakeun ka urang eta kumaha ya tawuran teh panggieunkeun kopi mah gorengan geus digoreng can Atuh digoreng tah aya goreng sampeu jeung goreng huil jeung laba-laba meureut nya tah bala-bala sugan teh salahnya laba-laba nya sok atuh panggieunkeun heula urang nya ek dijieunkeun kopi hideungnya Kang Odet mah nya. Apa dengan ulah kopi hideung biasa ge. Nyanyak lah atuhnya. Anu sasetan? Lain anu itu anu dusan. Kagedean atuh dusan mah. Ninu sasetan atuh. Nya atuhnya. Geula atuh antosannya. Ieu mah pabalatak ieu ngaceun. Eta aduh eta naha beut naon teh? Barang-barangna diharanap kitu cing. Pugu eta teh kamari teh anu tawuran eta teh jadi akibat tawuran ieu akhirna teh kieu jadi arah rancur ieu teh. Gitu. Tah Kang kopina Kang. Nuhun cing nuhun nya. Aduh, geula diinum heula sakedeung. Panas cing. Atuh kakara gini. Iya atuh kakara ditinju tina termos atuhnya panas atuh. Sok aya wae. Ya poho urang tadi teu tiup heula. Nya teu naon ge tungguan heula atuh lain hayang buru-buru wae nanaon teh buru-buru wae. Ci biasa sih naon teh kana kopi mah hayang teh langsung suruput kitu. Surupat suruput atuh. Kalem atuh da moal ka mana. Sih moal ka mana ieu teh. Kumaha cing caritakeun eta teh? Naon teh?
aya tawuran teh kumaha eta kan kamari teh nya aduh jam sabaraha teh jam 10 atau jam 10 beurang eta teh eta teh rame eta tawuran di dieu eta teh sampai naon teh panci gorengan ieu tempat ieu rusak kabeh. oh loba Ci Ih atuh lain loba deui eta teh aya meureun tiluan. lah tiluan mah atuh lain tawuran Oh tiluan teh anu ka dieu anu nate mayar anu ieu nama lobaan anu nate aya tawuran nama. oh lobaan jadi kumaha atuh digantian atuh kamari teh Ih abdi minta ganti atuh manya tuh digantian mah abdi rugi atuh. Ieu teh kan meuli manya atuh ya ge naon nyewa tempat ge jadi rugi lah mun bisa teu diganti mah menta we abdi teh minta ganti. oh itu sih pantesnya ini masih alalacakan kieu Ih can sempet diberes-bereskeun ya teh edek minta pangmeleskeun ka Mang Diding eta teh eueuh eta teh jelemaana. Kang Oded bisa itu benerkeun ieu. Ayo urang mah teu bisa Ci kewe ka Mang Diding atuh Nya teh kumaha ka Mang Diding ieu teh eta makana ge nya Kangnya ai taheun teh tong tawuran heueuh atuh Ci tawuran teh naon ge naon teh ngarugikeun selain ngarugikeun maranehanana diri sorangan manehanana nya ngarugikeun oge batur model ici nya abdi teh jadi dirugikeun teh ku tawuran teh. Makana ieu mah dihimbau ieu mah ngahimbau ka batur kabeh teh Ci nya kamu barudak-barudak ngora mah tah nu resep tawuran kitu teh cing atuh jaga nya jaga hawa nafsu teh urang sarua gitunya manusia gitunya sing saling ngahormati tong saling ejek tong saling naon teh tong saling hayang urang agul gitunya mung eleh gitu ento komo jeung baku hantam mah Nya Kang daripada eta teh tawuran tapi naon teh galalut gitunya mendingan gitunya jagalah hati. bener jagalah hati eta teh Ci kudu kitu jagalah hati teh kuduna teh kudu ditahan Nya Kang kudu ditahan eta teh tahan teh make mobilnya Kang. lain teh ditahan maksudnya tahan kasabaran urang Nya kasabaran teh kudu sabar eta teh sabar. Sabar ayeuna geus di mana Kang? si sabar itu mah geus ka ditu geus di Garut eta mah Eta teh geus di Garut si sabar teh jadi inget si sabar. Tah Ci ayeuna mah nya ngahimbau ka barudak ngora kitunya ka warga-warga anu emosina tinggi teh kudu saling menahan Ci Nya saling menahannya patahan-tahan mah tuh jadi ngeunah beurnya. lain tahan-tahan eta atuh Ci Sugan teh nahan-nahan we eta. lain eta lain ngomong-ngomong tawuran teh kamari teh saha Ci orang mana Ci Eta kan tawuran teh kamari teh kamari teh rame di dieu teh rame pisan. Rame terus Ici jadi korban teh eta teh saha nu tawuran teh orang mana nu tawuran teh cing ke ku urang benerkeun Ci Ih Kang ari nu tawuran mah eta teh da tuh barudak TK Kang. budak TK sugan teh budak SMA warga Ih budak TK teh nu tawuranana tapi emak-emakna nu ngarusakna. oh gitu mah antepkeun we Iya antepkeun abdi mah geus minta ganti. Ici mah dasar Ici sugan teh budak gede teh tawuran teh barudak TK Ici nurus tunjung Ici tah wargi sakitu heula carios warung kopi Neng Ici mugia katampi sareng tiasa ngahibur nya upami dina carios ieu aya nami anu kacana hapunten pisan da teu aya maksad anu nyinggung teu aya maksad anu sanesna nya
Nah gitu wargi sedayana sakali deui kai ka wargi sedayana sumangga dangukeun teras acara Warung Kopi Neng Ici di YouTube Dedi Kosmo Channel unggal dinten tabuh salapan wengi. Hatur nuhun